Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaizu sareng ari anu jaiz anu wenang pihaki ta'ala dina hakna Allah ta'ala fi'lu kulli mumkinin eta midamelna saban-saban perkara anu mungkin au tarkuhu atawa midamelna kulu mungkin. Wadalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ala dalika kana fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu annahu eta saestuna kalakuan sareng tingkah lau wajaba eta lamun wajib alaihi subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala naon fi'lu syai'in midamelna hiji perkara au tarkuhu atawa ninggalkeunna syai' la sorot tah yakin jadi naon al jaizu perkara anu jaiz wajiban eta anu wajib au mustahilan atawa anu mustahil wa huwa sareng ari sorol jaiz wajiban au mustahilan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib pihaki rusuli di hakna pirang-pirang rusul utusan alaihi meta tetep muga ka rusul as-salatu ay rahmat wassalamu jeung kasalametan naon asiduku sifat sidik hartosna bener wadiduhu sareng ari lalawanana sidik al-kidbu eta sifat kidbu hartosna bohong wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala dalika kana siduku annahum eta saestuna rusul lau kadzabu eta lamun ngabarohong ieu lakana tah yakin bukti naon khobarullahi berita ti Allah subhanahu wa ta'ala kadziban eta anu bohong wa huwa sareng ari lakana khobarullahi ta'ala wa ta'ala kadziban muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib pihakim lihakna rusul alaihim eta tetep muga ka rusul as-salatu ari rahmat wassalamu kasalametan naon al amanatu sifat amanah kapercaya wadiduha sareng ari lalawanana al amanah al khianatu eta khianat hartosna cidra wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala dzalika kana itu amanah annahum eta saestuna rusul lau khonu eta lamun cidra rusul bi fi'li muharramin kumidamel anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun lakuna tah tangtu bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah kabeh bimisli dzalika kana pantarna itu fi'li muharramin au makruhin walayasiu jeung teu sah naon anu maro yang diparentah urang sadayana bi muharramin ku anu diharamkeun bi muharramin kana anu diharamkeun au makruhin atawa kana anu makruhkeun wa yajibu sareng wajib fi hakihim li hakna pala rusul alaihim as-salatu wassalamu naon tabligu ma nepi keunana perkara umiru anu diparentahkeun rusul bitablighi kana nyampekeun ma lil khalqi ka makhluk wadiduhu sareng ari lalawanana tabligh kitmanu dzalika eta nyumputkeunana itu ma wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala dalika kana tabligh annahum eta saestuna rusul lau katamu eta lamun nyarumputkeun rusul syai'an kana hiji perkara mimma tina sawarehna perkara umiru anu diparentahkeun rusul bitablighi kana nyampekeun ma lakunna tah tangtu bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentahkeun kabeh bikit manil ilmi kana nyumputkeun ilmu walayasiu sareng teu sah naon anu maro yang diparentah urang sadayana bihi kana kitmanul ilmi li anna katimal ilmi karena saestuna jalma anu nyumputkeun ilmu malunun eta anu dilaknat dijauhkeun tina rahmat lanat wa yajibu sareng wajib pihakim dihakna rusul alaihi wassalatu wassalam non al fatonatu sifat fatone pinter wadiduha sareng ari lawanan al fatona al biladatu eta biladah hartosna belet wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala dalika kana itu al fatonah
annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah lawin tapat eta lamun narima sepi anuhum narima eueuh anuhum ti rusul naon al-fatona tu fatona lama qadaru tah yakin moal kaduga moal kawasa rusul ayukimu kana yen ngadegkeun rusul hujatan kana hujah alal khosmi ngelehkeun musuh wa huwa sareng ari ieu lama qadaru ayukim hujatan muhalun eta mustahil liana al-Qur'ana kana saestuna al-Qur'an dala eta nuduhkeun al-Qur'an fi mawaddi adina pirang-pirang tempat katsiratin anu loba ala iqamatim kana ngadegkeunana para rusul al-hujata kana hujah alal khosmi ngalehkeun musuh wal jaiju sareng ari anu jaiz pihakihim dihakna rusul alaihim eta tetep membuka karusul ti assalatu ayu rahmat wassalam jeung kasalamatan naon al-a'radul basyariyah pirang-pirang sifat kemanusiaan alati anu latu adi anu teu nepikeun ieu lati ila naksin kana kurang fi maroti bihim dina pirang-pirang martabatna rusul al aliyati anu luhim di itu rusul alaihim eta tetep muga karusul assalatu ayu rahmat wassalamu sareng kasalamatan khotimatun ari eta hiji panungtungan yajibu wajib ala syahsi kahiji jalma naon aya ripa yen nganyahokeun si syahsu nasabahu kana nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihad ramana Kangjeng Nabi wa min jihati ummihi sareng ti jihad ti arah ibuna Kangjeng Nabi fa manasabuhu maka anapun ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti arah ramana Kangjeng Nabi bahwa maka eta ari Kangjeng Nabi sayyiduna eta Gusti urang sadayana Muhammad bin Abdullah tegasna Muhammad putra pamegetna Abdullah bin Abdul Muthalib putra pamegetna Abdul Muthalib bin Hashim Abdul Muthalib putra pamegetna Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ayyin bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadrib bin Kinana tabni Huzaimah tabni Mudrikat tabni Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'adin bin Ma'adib bin Adnana walesa jeung teu aya pima eta bina perkara ba'dahu anu tetep madina sabaran Adnan ila Adama nepi ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam tarikun ari riwayat sahihun anu sahih pima dina perkara yunqalu anu ditukil emak wa amana sabuhu jeung anapon ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ti arah ibuna Kangjeng Nabi bahwa mangka eta ari Kangjeng Nabi sayyiduna eta Gusti urang sadayana Muhammad nu Aminata Muhammad putra pamegatna Aminah bin bin Abdi Manafin bin Zuhrat bin Kilabin pataztamiu mangka narima kumpul Aminah ma'ahu sartana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pijadihi di akina Kangjeng Nabi Kilabin tegas nama Kilab wa mimma jeung eta tetep tina sawarena perkara yajibu anu wajib ma aidon deui aya lama ari yen nganyahokeun syahsu annalahu saestuna anallahu kana saestuna eta tetep pikeun Kangjeng Nabi haudon aya talaga wa anahu jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u eta bakal nyapaatan Kangjeng Nabi fi paslil qada'i dina misahkeun hukuman wa hadhihi syafa'atu sareng ari ieu syafaat muhtasatun eta anu ditangtukeun bihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma sareng eta tetep tina saena perkara yajib anu wajib ma aidon deui aya ripa arien nganyahokeun syahsu teu aya bihiman arusula ka pirang-pirang utusan al-madkurata anu parantos dicaritakeun fil Qur'an dina Qur'an tafsilan kalawan tafsil wa ama ghairuhum jeung anapun ari salian ti rusul payajum maka wajib malaika syahsu naon aya ripa yen nganyahokeun si jalma hum karusul ijmalan secara ijmalan kalawan secara ijmali wa qad nadoma jeung nyata paratos ngadadomkeun sabadum sapalihna ulama al anbiya ka pirang-pirang nabi alati anu tajib wajib naon ma'rifatum nganyahokeunana anbiya tafsilan
kalawan tafsili kalawan tafsil tafsilan kalawan tafsil. Faqala maka ngadawuh ba'duhum hatmun ala kulli ditaklifi. Lapat hatmun ala kulli ditaklifi. Hatmun eta misti ala kulli ditaklifi kasaban-saban anu ngabogaan taklif tegasna majalma mukalaf nu baligin akilin. Ma'rifatun ari nganyahokeun bi ambiya ka pirang-pirang nabi ala tafsili netepan kana tafsili. Qad ulimu anu nyata dikanyahokeun ieu ambiya. Fitil kahujatuna dina ayat tiwat fitil kahujatuna dina ayat tilka hujatuna dina ayat tilka hujatuna. Minhum eta tetep tina sapalihna ambiya samaniatun ari 8 mimbadi asyrin tina sabada 10 wayabko sareng tumetep naon sabatun 7 wahum sareng ari sab'ah Idrisun eta Nabi Idris, Hudun Nabi Hud, Su'aibun Nabi Su'aib, Solihun Nabi Soleh. Wahakada jeung eta nya kitu saperti Nabi Solih, Dzulkifli ari Dzulkifli, Adamu Nabi Adam, bil muhtari kalawan dipilih. Qad khutimu anu nyata dipungkas itu ambiya anu nyata dipungkas itu ambiya. Wa mimma sareng eta tetep tina sebagian perkara yajibu anu wajib non i'tiqaduh nekad gana emma. Aidon deui anna qornahu ari saestuna mangsana Kangjeng Nabi Abdul Quruni eta pangabdolna kurun mangsa. Sumal qornu tuluy mangsa aladi anu badahu anu tetep ladi dina sabadana qornuhu. Sumal qornu tuluy mangsa aladi anu badahu anu tetep ladi dina sabadana qornul ladi badahu. Wayam bagi sareng mesti lisahsi kajalmi naon aya ripayen nganyahokeun sahsu auladahu ka pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum sareng ari aulad ala sahihi nutur nurutkeun kaula sahih. Sayyiduna eta dunungan urang sada al qasimu tegasna qasim. Wa sayyidatuna sareng gusti istri urang sadayana bu tegasna Zainab. Wa sayyidatuna sareng sayyidatina Ruqayyah tegasna Ruqayyah. Wa sayyidatuna Fatimah wa sayyidatuna Ummu Kulsumin wa sayyiduna Abdullahi. Wahwa sareng ari Sayyidina Abdullah al mulaqabu eta anu dilandi bi thayyibi ku thayyib wa tahiri jeung ku tahir. Wa sayyiduna sareng sayyid urang sadayana Ibrahimu tegasna nama Ibrahim. Wa kulluhum jeung ari sadayana min sayyidatina Khadijah al kubra eta ti sayyidatina Khadijah al kubra ila sayyidana angin sayyidna urang sadaya Ibrahim tegasna Ibrahim. Famin Mariyatal Qibtiyati mangka eta ti Maria al Qibtiyah. Wahada sareng ari ieu akhiruma eta akhirna perkara yasaro anu peratos ngagampilkeun hukana masyaallah Gusti Allah taala min fadlihi tina fadlna Allah wa karami sareng bageran Allah. Walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangasadaya alam wa sallallahu sareng muga nambihan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi wa sahbi sareng sahabat Kangjeng Nabi wa salama sareng muga nambihan kahormatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tamat.